Assalamualaikum ya nuju sareng Abah Cibarani kasepuhan bade ngalangkong sajarah eta Gunung Liman ya. Ya, Ya ieu teh kasepuhan Abah di Cibarani ieu teh anu ngajaga dititipkeun nya leuweung Liman teh eta teh kumaha tah Gunung Liman teh kedah dikumahakeun tah ieu teh. dah Bapak Kolot ona permana eta amanat ka Bapak Kolot sanali. Mangga sanali cenah titip. Hiji Gunung Liman, dua Hulu Ciujung, tilu Gunung Bongkok. Lamun aya nu ganggu eta wayahna cenah pangnyeurikeun. Tah kitu deui Bapak Kolot sanali langsung amanat ka kula. Gitu. Engke mah cenah eta kapan ku sia eta amanat Bapak Kolot sia cenah eta gunung hiji Gunung Liman, dua Gunung Bongkok, tilu Hulu Ciujung. Eta lamun anu rusak kudu pangharepna sia ulah sieun kan kumaha ge cenah kitu. Eta mah amanat Bapak Kolot sia cenah urang sobang. Tah makana sampai ka ayeuna turun temurun eta hutan tutupan titipan eta ku kami dilestarikeun gitu. Sempat kemari aya gurani gitu rame ku kami diubarkeun, alhamdulillah bubar. Seling waktu aya deui nu ngalobang diubarkeun bubar. Ngalobang teh ieu anu ngagali emas. Ngagali emas. Pan emas mah kuning. Ayeuna mah diganti ieu ngebon emas hijau. Awinya. Awi. Nah ya sebab kami mah sesuai jeung amanat para leluhur. Lamping awian, cenah ge gunung kayuan, cenah lebak sawahan gitu. Mohon. Nah makana sesuai jeung diamanatkeun ku para leluhur kumaha carana leuweung hejo masyarakat ngejo gitu. Atuh satu-satuna ieu ngebon emas hijau gitu. Alhamdulillah geus nanam 1000 pohon kitu nya 1000 pohon awi. Mun bahasa ieu mah awi lamun bahasana Indonesia meureun bambu gitu. Alhamdulillah aya Asda tilu Tangerang Selatan gitunya yang Badnas Tangerang Selatan eta peduli terhadap lingkungan. Tah makana Asda tilu teh asal daek. Asal daek. Ya, non. Asda mah pan asal daek, ulah murukusunu di kantor dina meja bae eta. Berarti lain asal daek eta mah, asal duduk. Ya. Ari teh Gunung Liman teh fungsina naon tah cek Abah? Ieu barudak genjet teh apaleun teh Liman teh leuweung nu kumaha nu kudu dikumahakeun tah. Nu mantap eta tutupan titipan kunaon eta ku Bapak Kolot ona di titipkeun ka orang Baduy. Pan orang Baduy masih kearifan lokal masih kental gitu nya tah. Antara lain ya gitu. Gunung Liman ieu kunaon disakralkeun ku orang Baduy. Nya eta tutupan titipan teh samalahan mah pasalah sama temenan rejak acan sebab Salasanya. malalasar di dinya meureun ieuna para lelemutna gitu. Tah eta lamun eta cik hiji carita lamun eta geus buyut karobah cenah kitu nya eta sejarah eta atuh geus pudar gitu. Tah makana ku kami dijaga terus ieu. Sakamampu kami, sakabisa kami, lamun kami geus teu mampu sok ngadu ka penegak hukum gitu nya. Ke pamarentah minta perlindungan gitu supaya ngebantu kami ngamankeun eta anu diamanatkeun para leluhur seperti itu. Jadi ulah dituaran ya Gunung Liman. Atuh teu meunang boro-boro. Gunung Liman lamun dituarnya ngala kayu sapotong, ngala awi saruas, engkana kudu dipulangkeun deui ka dinya eta. Gitu. Lamun teu komo ngagali nya. Komo ngagali atuh pan di kami di hukum kami hukum adat eta aya judulna pamali. Nah, eta judul pamali eta aya kasantap, aya kabenon, aya kawalat. Kabenon teh naon kasantap teh naon tah? Kasantap lamun adan teh sok muriang teh lamun leungga dinya eta poe Salasa eta bisa kasantap eta muriang eta. Gitu muriang terus mun kabenon atuh kabenon ngaranna ge kabenon ieu teu walakaya teu boga walakaya. Teu boga daya upaya kitu nya. Lumpuh gitu. Lumpuh gitu total lumpuhna kitu lah teu boga daya upaya meureun hajan hirupkeun teu hurip ibarat kitu. Tah ai kawalat mah atuh cilaka. Ngaranna ge kawalat. Anu pangparahna nya. Pangparahna tah makana
di adat eta boga anu ieuna ke judulna eta anu teh 80 nu dua sarupa nu jadi teh pilihan dan hatina negara agama mokaha gitu nya. Atuh di nagarana kami ngadorong gitu nya ngabantu ieu ngalestarikan alam aja kudu bertanggung jawab kabehan gitu nya lain tanggung jawab kami bae. Di agamana atunya eta seperti kitu atuh nya eta kudu dijaga gitu nya. Adatna kudu diraksa. Di sini kayaknya maaf susah bah buat manuver ininya. Banyak keliling dekat-dekat Gunung memang tinggi. Sementara saya harus dive banget. Nah, ini ada bah dekat SMPN